Perkenalkan nami abdi Ninda Sofrandinta kelas 10 IPA 3. Di dieu abdi bade wawancarai rancangan abdi tentang daring online. Assalamualaikum Put. Waalaikumsalam. Punten bade naros. Mangga naros naon? Naon wae media nu kumaneh gunakeun jeung ngabantuan diajar salian buku. Media anu ku abdi gunakeun keur diajar nyaeta internet jeung aplikasi keur diajar. Kunaon urang kudu ngalakukeun diajar jarak jauh atawa daring online? Kusabab kaayaan sekitar keur pandemi virus corona, jadi kapaksa kudu ngalakonan diajar jarak jauh supaya henteu katinggalan pelajaran. Iraha maneh ngalakukeun diajar jarak jauh? Ti ayana pengumumanna ti pamarentah supaya di bumi wae kusabab ayana virus corona. Di mana biasana maneh neangan informasi jeung bahan ajarna? Di internet jeung di aplikasi diajar. Jeung saha biasana maneh ngariung diajar? Jeung rerencangan di via chatting atanapi jeung Ibu Rama. Kumaha carana diajar nu efektif menurut maneh? Menurut abdi diajar anu efektif nyaeta ku cara proses diajar ngajarna ku cara tatap rarai supados leuwih paham materina. Uji hatur nuhun kana walerana, mutunten bilih ngaganggu waktosna Tuti. Nah, sami-sami teu naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.